Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Bayu Mukti di kelas 10 TKR hiji. Bade ngabacakeun sajak epik. Biru di langit, kilap bintang jeung rasa nu luar biasa. Dina sajarah Sunda ngadeg di tengah-tengah pangsa umat anu luhur. Panon poe panyarangan kaasukeun upami ngariung ti leuweung, kecap jeung gita nyiptakeun irama jeung nyiarkeun kekebalan. Sajak lirik. Ibu, hatur nuhun sanajan anjeun teu aya, memori anjeun tetep dina hate abdi. Saban jengkal abdi dibarengan ku doa anjeun anu tercinta. Anjeun salawasna aya dina sisi abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.